Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah as-sami'ul basir wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil kubratir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrobi syuratil jismaniyah wa ma'danali asrari rabbaniyati wa khajainil ulumil istifa'iyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyati manin darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi wa hum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumin tab'asu man afnait wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi awalidin sholihin yadumulah. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil bismillahirrahmanirrahim. Wis tarunuhun bieu ningali teh apuntennya sinar urang heula. Puja kali puji ayo urang sami-sami panjatkeun kado Rabbul Izzati. Besalawat beserta salam nah ayo urang curahkeun ka baginda alam ya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Brodal mukarramin, para kiai, para ajengan, ustad wal ustadah, khususil khusus, kersana al mukarram, guru sim abdi, kersana kibima, syariat wasilah, abdi tiasa dongkap kadi syariat anjena, mudah-mudahan mantena sing ditami-tami istiqomah amin. Khususil khusus kersana saderek MC, mama bercak. Jadi terus katalah ditang teh ayat tanyakan mau bercek didinya mobil sok marurag wae kang teh kunaonnya di mama bercek teh. Jadi mudah-mudahan mantena sing diistiqomahkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususil khusus kersana al mukarram, para masyayikh kiram, keluarga besar Mama Nasir anu kusim abdi diteda doana. Mudah-mudahan sadayana sing selalu diistiqomahkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kusabab waktos hampir tabu 11 abdi nang ngamut ieu teh HP nage Kang Seep batuna bisi kaliwat waktu lin guna namut isin gitu. Namut tuti Ustad Kori Kang Nunung. Namut HP abdi Seep batuna itu bisi kaliwat waktu nyiapkeun batur. Candak singkat wae saur Rasul kang genep kaistimewaan anu mana lamun dipigawe ku urang tilu perkara bakal menang genep kaistimewaan. Hiji saur Rasul lamun urang sok dawam Al-Qur'an. Osok urang dawam Al-Qur'an. Osok komo bulan puasa banyak tamatara setamatan pirahaku osok cina ada bari digotong bener tuh digotong. Kang lamun urang hayang dawam Al-Qur'an sok hayang satamatan bisa jadi tilu poe tilu penting kusim kuring tanpon pernah dilaksanakan Kang amat tilu poe tilu kumacarana Kang badana tepan subuh 2
juj. Ba'dana tepan duhur 2 juj. Ba'dana tepan asar 2 juj. Ba'dana tepan maghrib 2 juj. Ba'dana tepan isya 2 juj. Jadi jumlah 10 juj kali 5 waktu tamat kan 10 poe 30 peuting tamat ngan kumungna nya bener teh sok misi teu percaya buktoskeun bade satu acan natepan mangga bade sabada natepan 5 kan natepan teh sapoe saputing 5 waktu kali 2 jum 10 juj kali 30 poe 30 peuting berarti kan tamat sa Al-Qur'an. Masya Allah abdi yakin almarhum kersana mama apa nasirnya Mama Nasir anjeuna di lebet pakuburan akang yakin keur nganikmati waktu di alam dunia. Masya Allah nganikmati anjeuna abdi yakin anjeuna mungkin buat terburuk kang nya tah jadi lamun urang hayang dawam Al-Quran pek cenah misalkeun ajengan da teu kuat atuh 2 juz mah cobaan sajud kang cobaan sajud sok memeh natepan lohor sajud, memeh natepan asar sajud, memeh natepan maghrib sajud, memeh natepan naon deh subuh sajud, memeh natepan isya sajud. Berarti kang jumlahna teh 5 juz. Lamun 5 kali 5 5 juz nya. Lamun kali genep berarti kang tamat genep poe genep peuting. Hanya tak mung cenah. Lain kuna naon kang menurut Rasul lamun jalmi dawam Al-Quran daek tolap ilmu terus sholat sok berjamaah sok jadi berjamaah paling mung sholat naon cing sholat subuh berjamaah teh paling mung tambah ku sholat lohor tambah ku sholat asar tambah ku sholat isya mau kabeh kan paling mung biasana sholat subuh kan ngarengkok akeun disimutan ku pamajikan genah jangan teh paling mung kang cek Rasul lamun urang dawam tilu ieu hiji dawam Al-Quran 2 berjamaah selalu katiluna kang urang sok tolab ilmu alhamdulillah urang nuju tolab ilmu insyaallah cek Rasul jaminan hiji bakal dibere rezeki anu halal. Masya Allah. Jadi kang ke para ulama insya Allah rezekinya selalu halal. Sebab naon anjeuna berjamaah osok mah. Terus naon deh Al-Quran osok didawamkeun tolab budaknya ulama. Nomor kedua, ieu nu paling dikahayang kusim kuring. Ceuk Rasul lamun urang sok dawam Al-Quran, sok salat berjamaah, maka nomor kedua wayanju min adabil qabri bakal disalamatkeun kang tina siksaan kubur. Masya Allah. Bu, hoyong selamat di jero kubur hoyong. Hoyong terburuk di lebat pakuburan hoyong. Benar tuh. Bu, di mana kemarin sim kuring ngali berita kang tos puluhan tahun ayah hiji awewe pas bade non disebut nanti rek dijieun jalan tol kang jalan makomna di bekoan si horeng kang ayah hiji istri masih kena jasadna bergerak. Masya Allah. Terburuk ditaroskeun ka keluargana ieu teh mah kusabab boga amal naon di alam dunyana teh si ibu teh kuatkeun teu buruk kang ditaroskeun teh cenah ieu mah kang anu teu buruk teh kusabab naon sabar dipangnyanongkeun. Aduh cik si ibu teh nyakal nyebutkeun hayang Dabi pernah mingguan ngawuruk mingguan kang cek sim abdi ibu hayang teu buruk di pakuburan hoyong Oke, naon cenah ajengan syaratna cek sim kuring teh asal ridho dipangnyangkun asal tapi ka morning keneh buruk asal ditinggal teh gigireun sim kuring pamajikan kuring paingan pang tarik na morning keneh buruk cenah. Masya Allah kang eta teh menurut riwayat anu ridho dipangnyangkun teh insyaallah dina lebet pakuburan moal buruk. Masya Allah ya teh kenalkeun heula nya abdi asli ti Cijati bisi can terang asli ti Cijati nami Yasir Arafat. Wih gaya Yasir Arafat gaya keuni kan bae menyang goreng-goreng sorangan Yasir Arafat emut teh kana presiden Palestina matak sim abdi gelarna ki Palestina meureun didinya Palestina nya tah jadi minimal kang
di lebet pakuburan urang insya Allah bakal sama sabab nu ngaranna jelema kabeh ge Kang calon naon camat calon mati di lebet pakuburan pasti ditanya marrobuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka yang saterusna Kang kabeh urang bakal ditanya di lebet pakuburan gitu kan ulama aya berpendapat aya nu di lebet pakuburan teh nyebatkeun cenah kumaha urang waktu di alam dunia urang misalkeun urang Sunda ditanya na kusuna we cenah aya nu kitu saha meureun pangeran maneh kita aya nu kitu. Jadi ulama berpendapat anu nyebutkeun ku Arab we marbuka wa manabiuka aya nyebutkeun ku Sunda mun urang-urang Sunda saha pangeran maneh kitu kan masyaallah urang boga amal soleh rek kumaha. Jadi cik Rasul insyaallah lamun dawam nu tilu hiji tepan berjamaah kadua sok dawam Al-Qur'an katiluna urang sok talab ilmu mangka di lebet pakuburan insyaallah bakal disalamatkeun hoyong salamet di kubur nu paling paur Kang waktos Rasul nuju jalan-jalan Rasul mau riwayat anu nyebatkeun saur ulama nuju tumpak onta aya nu nyebutkeun di tumpak kuda Kang eta kuda ujug-ujug ngajarehem ningali naon makom masyaallah makom anyar pas ku Rasul dikupingkeun wah cik Rasul ieu bener ya sahabat apa teu saha ieu di jero pakuburan teh makom saha ieu teh cik Rasul kirang uninga ya Rasulullah kumaha kitu Rasul cik Rasul Kang ieu jelema di lebet pakuburan teh keur disiksa masyaallah Rasul mah terang ya aya bahasa non weruh sadurunge winara bahasa orangnya nyaho kana nu can terjadi Rasul mah tos apaleun cik Rasul tah ieu teh Kang keur disiksa di lebet pakuburan Rasul Kang menurut riwayat nyanak naon nyanak tatangkalan menurut riwayat ku Rasul ditancepkeun dina makom mudah-mudahan cik Rasul ieu satu acan garing tatangkalan ieu sing dientengkeun siksaan masyaallah. Jadi geuningan di urang sok aya nya pami aya nu pupus teh di urang sok aya geuning kemang tancepkeun mungkin nyanak tina eta nya kemang atawa napi naon rupa-rupi sahabat cik Rasul apal teu kunaon ieu jelema make disiksa di lebet pakuburanna cik Rasul teu pira ya Rasulullah cik sahabat teu pira Kang cik Rasul hiji ieu si jelema teh sok pipis supaya kiih supaya mun aya namanya nyecer meureun nyecer kade Kang aduh pipis masyaallah siga teu sapiranya sok lamun urang misalkeun kiih supaya lamun teu bersih komo teu ngisang mah salat oge da moal sah mungkin nya pasti gitu mungkin kumaha tuh pasunatan pipis nah jadi mungkin di ditu ahli ilmu bisi kirang apal tah kieu pasunatan pipis teh Kang kudu dipetakeun kaos masang kuda-kuda nah sim kuring pernah diajar naon ilmu ieu ilmu naon teh silat teh geuningan Kang cimane masyaallah cimane pernah 40 hiji jurus tapi kaya main bedog main rupa-rupa pokoknya lah nah jadi kieu pasunatan pipis teh Kang lain kieu lain nya kade pasunatan cek Rasul saur Rasul kieu kahiji lamun urang pipis kieu Kang bersih insyaallah moal aya nu di dieu moal aya nu nyangsang moal nomor kadua cek Rasul pek sunat sinteukan huluna lain disinteuk urut disinteuk urang namanya disinteuk mah diurut Kang diurut ieu mah sim kuring Kang pernah ningali hiji supir meureun teu kuat sim kuring kadieu teh jadi beser di ditu ka tiis meureun Cijati mah panas beser tos 2 kali ka WC aduh cing aya naon ieu bae pangheureui pangheureui jadi kuring pernah ningali Kang lain deui supir kadang ajengan kieu teh kieu we anu pun teu ngacau bukakeun aya tanggal aja bedol gitu aya deui Kang hanapeun tetangkalan kieu hanapeun tetangkalan cai eueuh digusruk kana tetangkalan sih kayu teh cek simkuring eta jelema rek kumaha kumaha lamun dina tetangkalan teh aya kileun jeung bajra masyaallah balik melenung anu paling ulah saur Rasul kade lamun urang pipis teh Kang sing aman sing hati-hati ieu mah aya liang di kiihan sok urang osoknya kagenahan cer
lain kunanaon cek hiji riwayat lamun urang supaya Kang minimal bisi liang sireum cek sireum teh goblok eta si Udin kieu sugan teh tadina tsunami cenah anu paling paur Kang kumaha lamun dina liang teh liang jin aya di ditu kajadian dan kieu supaya mangih liang di leuweung tikian balik Kang kanyutna bareu sabab naon disintreuk jin goblok cek jin nian oh cek urang liang Kang cek jin mah buat teh agreng gedong beda kunaon Kang nya kade maksudna mah sim kuring hiji kade tolab nu paling paur Kang di mana-mana urang ditaros di leubeut pakuran urang teu bisa ngajawab teu bisa pancet kete ku malaikat mungkar marrobuka saha pangeran anjeun bisa mau urang ngajawab cenah ajengan rek diapalkeun we ti ayeuna marrobuka udang sare teh terus kurang Banten Kang aya udah bejana di leubeut pakuran teh kitu cenah marrobuka Allahu rabbi wa nabiyuka Muhammadun nabi wa ma imamuka Al-Qur'anu imamu wa ma kiblatuka al-Ka'batu kiblat diapalkeun tapi ka katalar samaruk meureun dek bisa kitu nya padahal di leubeut pakuburan lain nanonkeun walaran urang di alam dunia menurut riwayat nu dianalkeun teh Kang naon amal soleh urang amal sae urang bahkan menurut riwayat saur Abu Bakar As-Siddiq pamit telepat man dakhala al-qabra bila jadi pakaan nama rokiba bahro bila sapinatin Masya Allah saur Abu Bakar Siddiq lamun jelema asup ka pakuburan teu boga bekal hartosna amal soleh amal alus pakaan nama rokiba bahro bila sapinatin sarua jeung urang rek liwat ka laut teu make parahu teu make kapal teu make tongkang Kang ajor palingnya sok da jero oh maksudna mah sing loba ieu amal pagaweanmu sae Kang kadenya hiji cek Rasul lebet ka pakuburan lamun urang migawe kiih supaya migawe pipi supaya Kang komo menurut riwayat mah Kang can ge ditanya marobuka geus digedor huluna ku malaikat naudzubillah jadi cek Rasul tilu perkara lamun dipigawe ku urang di alam dunia boro-boro malaikat nanya marobuka Kang asup ka jero ge geus langsung badag hiji tukang kiih supaya kadua jelema tukang lamun ningali batur di dolim diantepkeun Kang kade lamun batur di dolim teu tulungan nya minimal urang teu kuat mah atuh dina hate Kang lamun anu dolim teh ingkar bisekeun urang mah rada kuat wangkongan kuat keneh ajak beueut pan kitu nya di mana-mana urang ningali kamunkaran kagorengan bil khusus anu didolim lamun kuat cek Rasul bil kuah kukuatan ajak kelut peduli teh teu kuat keneh wangkongan eta mah keur parajengan nomor katiluna cenah kuring mah teu kuat mending keneh ingkar we nah hate Kang keun bae sok sanajan eta iman panglemahna nya nomor katiluna lamun urang lebet ka pakuburan gawe anu tilu tadi hiji pipi supaya kadua naon nyata lamun ningali dolim kurang diantep katiluna cenah Kang tukang ngawangkongkeun batur aya di dieu ibu osok tara ngawangkongkeun batur kaluang di ditu mah Kang ibu-ibu teh da wek eta mah kasalaki karek saeutik yang wek wah pas kaset pangujud beukeun bae tong dijieun pusing da ibu-ibu Kang menurut riwayat cek ulama geuning lamun ibu-ibu sapoe sapeuting teu kawangkongkeun sakitu Kang naik kana sirah naik tak ngawek-weke sabab naon ibu-ibu mah Kang gaduh biwir dua ulah aneh sok ngawek-wek teh lamun lalaki tara ngawek-wek sok jadi pikiran sabab naon boga sirah dua tong aneh ngawek-wek ibu-ibu keluang di ditu karek salaki mah naon saucap ya mah wow kalau itu kadi jadi lamun urang sok gibah bahasa urang namanya sok ngawangkongkeun batur mangka di leubeut pakuburan Kang boro-boro ditanya marrobuka boro-boro wama nabiyuka wama imamuka Kang lebet ka pakuburan langsung gador ku malaikat goblok sia ku malaikat kirang barat tahu sabaraha Kang sekaliwat beda kuring mah apar kana wah moal meakeun aku batur tenang nya jam 2 tilu gedeng deui mama tenang
Aduh ya pun guru ya, jadi MC biasanya balik. Kirang barakang kawas Syekh Nawawi mah menurut riwayat di lebet pakuburan teh Kang anjeunna mah ditanya ku malaikat marrobuka, cek Syekh Nawawi saur Syekh Nawawi, hei eta malaikat ari mana manaon, cek malaikat aing teu ngaji. Sia mah teu bisa ge hayu ternyatanya Kang Syekh Nawawi mah dibebaskeun. Menurut riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani makbarah teh Kang aya di Saudi. Makbarah Syekh Nawawi aya di Saudi. Urang mana tepira urang Banten Kang, bahasa urang mah tepira urang Indonesia. Masya Allah bari badana alit tapi Kang anjeunna mendunia boroka urang Indonesia, urang Saudi Arabia, hampir sakabeh negara terangeun ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Sabab naon anjeunna di dituna Kang teu buruk Masya Allah. Ketika di Saudi mah Kang pan sok biasa, lamun aya nu mau teh kira-kira geus jadi tulang berulang engke teh dibongkar deui sabab naon hese nyeun makam teh kos di urang. Di urang mah babari Kang di ditu mah hese dah. Naon teh batu metak lamun kira-kira jelema rek pejabat, rek masyarakat, rek naon menurut riwayat kira-kira geus buruk mah Kang diangkat dipicun ka laut tulang berulang teh. Pas Syekh Nawawi Al-Bantani urang Tanara Banten Kang anjeunna menurut riwayat pas badai dibongkar teh Masya Allah aya nyebatkeun keur maca kitab. Hebat betul nya nyebatkeun keur wiridan. Hebat. Bahkan tadi geuningan saur mau balik pangersa amajuhi jubah hitam di pokok abdi hodamna jadi abdi nu hideungna jubah hitam. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Urang ulah boga perasaan Kang yen jelema anu pupus dina jana Allah teh maot. Ulah cek Allah dina Al-Qur'an wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Sadayana ge Kang anu pupus dina jana Allah masih keneh hirup ngan urang teh nyaho kumaha carana. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun ku Allah dirizkian. Masya Allah. Kantenan para rasul, kantenan para nabi, kantenan para ulama, para aulia Kang dugi ka geuningan jasad Kangjeng Rasul kantos anu bade maok 5 kali kamari engal keneh Kang ka Sinang Barang tuh nuju acara ieu Sinang Barang teh geuning didongkapkeun rambut anu mulia, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kang. Masya Allah ku Habib Syekh, Masya Allah saur Habib Syekh danamin lagi rambut Rasul Kang kantos pegat sasenti beuki lami-lami teh Kang manyangan deui. Masya Allah janten 3 senti deui eta teh keur nyirikeun wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Kang ulah boga perasaan Kang urang anu maot di jalan Allah maot padahal bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun dirizkian ku Allah komo di para rasul para nabi. Hadirin rahimakumullah hadan ya Allah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.